gumelar di pawenangan kudu ngajadi pantrangan lala ulah hirup kagorengan sabab teu Widi Pangeran Kang Jaki Wakil Bupati anu bageura dicandakan kota Bandung ulah Kasim abdi Kasim abdi aduh kakak Kades Sutriono abdi mah yang di kantun da abdi mah alim di kantun ampun nyangakeun kanggo ka Bapak Haji Darto CS di Bekasi Supi ulah ditulatali melakopo Pak Kades daya anu bager jeung areuyna ari waroi aja sanajan digonta-ganti moal poho ka anjeunna geuningan ka anjeun
hademah sarangan kecap kudu darujeng prakna ulangan pinter nyarita sangkan ayah kerasana dinulungan karikan petik tekan mikah heman anu poek kencangan tuling lumbang bijak jalan mere poek mere Pangeran anu barerak namina usukanan salamet dunya akhirat nagara katut kesina Bapak Kadu Sukri di luhur gunung saung di handapeunana saung di handapeunana abdi melang Bapak Haji Susyanto abdi melang kanu pundung kumaha neanganana geningan neanganana daun nona daun cangkring daun anu kararasna bawa abdi kering lamun kieu salawasna Bapak Juanda lamun kieu salawasna kilang baratumpak sado mesere-sere ti cililin Kang Jeki bosan kieu jalmi bodoh teu di api lain cangkurileung manuk hideung entut dina sisi lamping pacar maneh mikatineng diantos daya suping eta tong kaleuweung lupa-lupa siram kawadeng maneh
kapan abdi minta cai Bapak Wakil Bupati kunaon teu dicangkiran kapan abdi minta janji kunaon teu dipikiran dunungan kunaon teu dipikiran Dewi Sinta abdi bawa alang pangpring pangpring jadi dulu ngiring abdi ngiring ngiring abdi ngiring najan pupus Awas kula. agan hari kamana jalan Cibulu Pak Haji Obos Ari rek nanjak mah Pak Haji Obos deui ka Cimandiri Aya Pak Haji Obos Bapak Kadus Sukri Ari kamana mah jalan Cibulu kamana abdi nyalumun mendah tungkara diri dunungan Aya kumariana
menji